buat Eja, semoga semua doa terbaik buat Eja sama amin ya rabbal alamin. Apa jeruk ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Kampung ya sahabat. Semoga kabar baik, kesehatan dan rezeki selalu menyertai sahabat atau kita semua ya. Baiklah sahabat, kita langsung ke prosesi akad nikah ya. Bagaimana suasananya? Disimak saja ya. Let's go. Salajengna kanggo Bapak Uwali bersama Bapak Jailani. Sumangga Bapak dihaturan kanggo hadir di tempat adat. Oke kanggo saksi anu panci di pihak pameget bersama Bapak Haji Gopar. Sareng saksi anu kedua bersama Ustadz Terus. Sumangga di haturan kanggo hadir di meja. Oke, kanggo para kesepuhan anu badhe nyakseni mangga di haturanan di tempat akad. Sareng nyuwun perhatosanana ka sadaya para wargi anu sami-sami hadir di dieu sejak badhe nyakseni berjalanna acara akad nikah antawis Teh Anissa sareng Ahmad. Hatur punten henteu aya anu ngadeg, henteu aya anu ngariung, henteu aya anu maju di sabudireun tempat akad. Supados acara akan berjalan lancar salam hikmat. Bapak Ibu pahlawan sadayana tiasa nyakseni di tempat masing-masing. Lajeng anu badhe ngabadikeun setiap momen sakral kedua pengantin mangga sami di tiasa tempatna masing-masing supados henteu ngawaga petugas fotografer anu badhe ngabadikeun setiap momen sakral ieu kedua pengantin. Oge panginten ngemutan saupamina pangantin pameget parantos beres ngucapkeun qobul. Henteu aya anu tepuk tangan. Sakali deui saupamina pangantin pameget beres ngucapkeun qobul henteu aya anu tepuk tangan tapi urang sasarangan ngaoskeun hamdalah dilajengkeun kana doa. Salajengna kanggo ibu-ibu anu ngabantu urang kali di kondisi supados henteu aya suara lato-lato ketika prosesi akad sedang berlangsung. Salajengna Bapak Ibu sadayana sumangga urang sakseni kasumpingan calon pengantin istri kersana Neng Anissa. Sumangga Neng dihaturanan diantos di tempat akad. Perjalanan acara akad nikah Akalis Teh Anissa sareng Ahmad sumangga dihadiranan ka petugas di kantor urusan agama Kecamatan Salapa kanggo mimpin perjalanan acara akad nikah sakuratunya.
Prosesi segera dimulai ya, sahabat. Prosesi akad nikah, pernikahan adat Sunda ya. Ini lagi merapikan dulu administrasi ya, sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Puji anu jadi mimpi Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita kasangka Allah Azza wa Jalla. Kalian syukur kami haturkan kepada Allah Nu Maha Gopur, mantena Nu Maha Ulas Ngasih. Tanpa pilih kasih kasyukurin makhlukna kumaha itu sampai roh alam lagi. Salawat wa salam Allah mulia sama pawasna dinururan kepanutan agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katur kapala wajina para sahabatna ugi kasadaya umatna anu turut tumut kana aturan mantena ti kawit di zaman anu ini ada pokoknya sahabat pada sami agen harapan karena hoyong diangkat selaku umatna kalian sama terutama sama turut apa jeruk ini akhir amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin para wargi sadayana langkung tipayun simpuring ngaturkeun nuhun ka Ibu pengatur waktu utami simpuring ngaturkeun nuhun laksa ketika binahan ka Bapak Ibu sahibul oke sahibul makosid di kedua adalah mempelai simpuring doa kali tempat aya sanes eta kapal pancenan tugas di atas nami kepala kantor urusan agama Kecamatan Salopa anu parangtos masihan tugas kasimpuring kangge nyakseni sinaran nyatet dina prosesi akad pernikahan anu bade dilangsungkeun dina ayeuna dumasar kana peraturan perundang-undangan anu berlaku. Dina supados nyambung teh kana waktu sumangga urang kawitan wae prosesi akad pernikahan ieu ku alasan basmalah sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Lokal hiji simpuring secara ngayuman kana nang parangtos didatang ke kantor urusan agama Kecamatan Salopa pilih ayah kakirangan atau nabi kalepatan khususnya di pencatatan pengukutan akad kumari pami ini pena dina zaman ayeuna mah pakai segala rupi dokumentasi atau nabi data pribadi sadayana kedasami kaitan di KTP langkah salah sanes kantena termasuk panginten dina buku kutipan akad nikah sadayana kedasami pilih ayah sahurup atau nabi saangka anu sesuai sareng dokumentasi anu sanes pilih kapalina janten kendala begituna salih panginten simpuring bade ngecek ulang data anu parangtos ledet ka kantor urusan agama Kecamatan Salopa sareng kobol ieu niatan dina mana masing-masing daya sanes kasih ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Saiful Anwar nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kaula Kaneng Anissa mas kawin aku perhiasan emas 11 gram dibayar kontan. Terima nikah Kaneng Anissa binti Jailani mas kawin aku perhiasan emas 11 gram dibayar kontan. Sah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup satu kali ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sulaiman wa alif bainahuma kama baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah kubra
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka lijaba al-Fatihah. Nyunkan doa sareng ucapan terbaiknya kamu kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Doa terbaik buat Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun teteh. Teteh doa sareng ucapan terbaiknya kamu kedua mempelai. Semoga sakinah mawaddah. Amin. Hatur nuhun teteh. Wassalamualaikum. Baiklah sahabat, sampai jumpa lagi di konten berikutnya ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.